mentak aneh kuarima dagang ti peuting baheula mapan ku kolot teh ai magrib titah nutup dagang teh ulah sok muka geus waktu istirahat kuarima magrib malah muka dengan dunia teh lain waktuna kuarima baheula mah beurang jang neangan dunia mah peuting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae dagang berang magrib tutup geus bae usaha berang jatilok aya nu macul peuting tapi kuari mah justru macul ti peuting bae komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peuting bae tah ieu wa ja'alal laila sakana mun urang nuturkeun ieu istimewa berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya tas isya heula berjamaah terus ka imah sare urang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam 1 abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun peuting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam 1 Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 ngenaheun ban Allahu akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepkeun jasa ka kaula nu kula ge resepkeun jasa ka anjeunna yastakuni wa astaku nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting kaderu ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam 1 masih kana wawalak-wakan jam 1 jam 2 balik ceramah jam 2 irahat tahajudna jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya mah masih keneh ngaji keneh aya nu di imah ngobrol datang ke jam 2 deuk irahat tahajudna deuk irahat tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan kudu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu parewan TV ganti nu gede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta ja'ala laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nuti berang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas peuting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'alal laila sakana saha nu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panompo jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna
ai bulan maka panggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi mual kaluar tina relna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullun fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina palakna sabulaneun tayye dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diya'an caang nu teh dina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu gelis kadeuleu gelis dan nu betot kadeuleu petot nu putih kadeuleu putihna nu hideng kadeuleu hidengna melalui panon poe ieulah wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran begitu ti peuting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon poe caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu lita'lamu 'adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afhamtun maisarhun yun jarhun sarun agasun sepsun jun burujun simaliun April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop astun deskauzun janjatun febdalkun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna didinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian shimali apakah bagian janubi artina shimali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya falak-falakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 4 aya jam 3 net lewat 5 aya deui engke jam 3 lewat 30 menit magribna lamun urang keur make jitu waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubu nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun henteu angkeub mengangkep teu bisa aya tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu naon detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teh ngaranna tah atawa urang deuk pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa
kurang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep maghrib asal jam genep maghrib engke waktu Indonesia Barat nama mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macam-macam atau jam genep kurang 2 menit pokoknya mah urang nyieun waktu jam genep maghrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu mikiran beuteung ge datang moal ka maghrib cak kena ieu incu eueuh mah nya ge nginum sarua bae tolol yang saha jiptakeun wasyamsa wal qamara husbana kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak sia lahir bulan naon April berarti ieu Skoprio hamil berarti ieu Ustaz 9 sangaran sia ngaran aing Teddy hayang ka sia hayang ka Sarwiti hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah Sarwiti hiji sin ro paeh ulah dihitung 2 waw hirup 3 ta sin 60 waw genep 60 genep ta 200 genep ngaran sia Teddy ta 200 dal opat berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi sabaraha 300 260 genep bagi 12 sabaraha cepat kalkulator masih keneh aya keneh hiasa bagi deui 12 sesana tina 12 sabaraha engke Tedi bagi deui 12 sesana sabaraha masih kene loba kene bagi 7 tiap poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha ieu jadi dukun ya diadukeun yang ngaranna ieu nah ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu opat Sarwiti opat ngitung ti Ahad Minggu Senin Selasa Rebo wirid kusia taperbo sia ujianana geus lah pokona jam sabaraha cenah kiai ngawiridna maghrib batur salat yang ngawirid teu kudu salat dihitung pahala karana ge husbana tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basito ke tahun kabisah sabaraha tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot dihitung kurang tahun naon ieu hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe daon geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husbana asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan di luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyeun cenah urang rumus can bisa urang nyeun rumus
encan bisa make hitungan-hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyeun rumus ari make sulamunairen nah ngaji nyeun rumus sorangan ngaji nyeun rumus sorangan beak cenah eta jieun ku sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang jieun kurang eueuh nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyieun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digiclekeun ku Amerika nu matak ngagiclek bae ngahaja nyana matak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep Sulamunairen nda kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional jak kamari teh dirumuskeun unggal taun ge nu menang tetap sulam diulah-ulah ngaji sulam tetap menang nu kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli jak kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantang Malaysia yang serikeun ka Indonesia kami belajar palak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya orang Malaysia belajarnya di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung Sulamunairen ai Indonesia henteu nya sarikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulusia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyeun rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu mantak moal ka ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana geus dihitung tinggal ngaji bae dek ngaji Sulamunairen mangga dek ngaji Durusul Falakiyah di Jawa mangga akur tak bakalna Durusul Falakiyah mah beda seutak setik jeung sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji Sulamunairen dua Durusul Falakiyah ngan kesulitanna Durusul Falakiyah mah make logaritma lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola pan SD kelas 6 ngaji heula log ngaji mantap kau kesulitan namun orang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik di Agustus September gas nyari sarua atawa make kitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan tah maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pake tetep sulam Durusul Falakiyah jadi hitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah untuk hitungan lebaran untuk hitungan puasa untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah sahabat naranya ka anjeun Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketika ngalemes letik ke aya deui kumaha Kangjeng Nabi ngajawabna qul hiya mawaqitu linnas
eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu kul hiya mawaqitul linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskan kadang ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan orang nunggu rumus di Amerika aji mah aji baik jang perbandingan di mana